bidang kebudayaan ya. Tak kuda lumping kesurupan batu tumbak dedeken. Ada suara suling. Oh itu si Agan keur nyuling. Lu nimbrung ah. Ngaganggu wae keur ngeunang. Naon? Naon? Mau nimbrung we. Domba geus diparebencan. Geus. Kelak. Asa rada bersih nama euy. Oh bersihnya. Bersih. Aya nama asa bersihan. Heeh. Baheula mah kotoran. Bener asa kasep. Guanteng. Guanteng orang mah siga artis. Tingali di sisi kanan. Oh. Siga Bung Hatta. Tuh, sisi kiri siga Bung Karno. Ieu tengah-tengah siga bungkusan. Itu ka urang teh. Bener, urang mah ayeuna mah maneh asa ganteng. Gantengnya siga asli, artis sinetron. Hah? Artis sinetron? Urang? Sinetron meureun. Sinetron. Sinetron. Ya, tron. Sinetron. Si Udin. Lamun bener maneh hayang cita-cita boga jadi artis sinetron, kudu bisa nyanyi. Kudu bisa acting. So, nyanyi naon maneh nu bisa? Raheut. Raheut naon raheut teh? Mayheut ketang mayheut. Mayheut mah ti si Irwansah. Urang mah geus Irwansah. Moh lain Irwansah ieu mah. Irwansah. Lah, sawae. Ayo sok brudar coba ngadenge urang ieu. Buru-buru. Mayheut. Kieu lagu mayheut teh. Mayheut ngapung luhur jauh di awang-awang meber ke jam. Eta mah lain lagu mayheut atuh. Naon? Manuk Sadeli. Dadali. Mang Dadi. Dadali. Dadali. Ye, manuk Dadali mah baheula teh pernah dinyanyikeun ku almarhum Darso. Teteh. Ngan eta mah Dadali manting. Beda deui. Anu laguna ngareuneuhan teh ya? Ye, ngareuneuhan. Ngareuneuhan. Kieu ye laguna teh ya. Dadali manting ti peuting. Aduh. Ngalayang kalayangan. Niangan nu amis-amis sarupaning bubuahan. Coba pupukin nanti. Hah? Pupukin nanti. Pupukin nanti teh? Iya, nu asli mah kieu pupukin nanti teh. Budak leutik bisa nganjuk. Eta mah nyindir urang. Pamana sok nganjuk? Iya. Tah asal lain lagu Irwansah tadi lagu naon deui nu bisa kumaneh nyanyikeun? Pada hari Minggu. Naon pada hari Minggu? Dinyanyikeunna kudu poe Minggu. Henteu. Iraha? Jumaah. Jumaah. Nya ayeuna atuh. Sok atuh mantakna geura. Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut. Naik daman butut ditarik kuda burut. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cambarut. Mengendarai kuda sabari gagaro. Tong dituluykeun. Naon? Bahaya sih teh. Henteu. Mah henteu kumaha. Henteu, kudu didengekeun heula. Nah. Ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut. Naik daman butut ditarik kuda burut. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cambarut. Mengendarai kuda sabari gagaro. Ulah dituluykeun.
tong ditulikeun. Dengekeun heula. Dengekeun naon sih teh domuk? Pada hari Minggu kuturut aya ke Garut. Heeh. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Heeh. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cambarut. Heeh. Mengendarai kuda sabari gagaro. Gara-gara naon sok? Irung. Gara-gara irung. Sangkana naon. Nya ulah nu lain bahaya. Ya, Heeh. tadi kan geus lagu pada hari Minggu. Oh, Ngok ayeuna lagu naon anu bisa kumaneh nyanyiikeun deui? dangdut. Dangdut. Naon? Nu ngalah mah dangdut nu baheula sih, tapi orang poho deui naon. Naon? Dangdut, Teh lagu naon dangdut teh. baheula naon? Semeses. Naon sih teh semeses? Naon atuh? SMS meureun. Oh, SMS. Sok atuh coba yang ngadengikeun. Bang SMS siapa? SMS siapa? Ini bang. Bang siapa? Oh, ngacapruk. Ieu dengikeun ya. Heeh. Bang SMS siapa? SMS siapa? Jadi we urang nurutan. Ya, dengikeun ya, bener mah. Bang SMS siapa ini bang? Bang pesannya pakai sayang-sayang. Gitu. Ya, orang bisa. Bang SMS siapa? SMS ini bang. Bang pesannya kok pakai sayang-sayang. Salah. Naon? Ya, Bang SMS siapa ini bang? Sok. Bang SMS SMA SMP SD. Ngacapruk. Naon? Ngacapruk. Ya, geus lah eta mah moal bener maneh mah ditulikeun ge. Lagu naon nya? Lagu Sunda sok. Sunda. Naon anu bisa maneh? Anak jalanan. Heeh, sok anak jalanan, sok. Cek batur mah kuring teh budak jalan tol Cipali. Naon sih teh? Naon? Jalanan. Oh jalanan. Sok, buru. Cek batur mah kuring teh budak jalan tah. Ih, salah deui. Naon? Jalanan. Oh jalanan. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur nganyuk dina kendaraan. Ngomongkeun pagawean sorangan mah tuh nganjuk we. Eta pemayar poho dipohokeun. Itu kebiasaan penyakit. Penyakit. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngawen. Ngamen. Salah. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen dina karandaan. Tong diomongkeun randa nama atuh. Mungkin hayang kawin jeung randa. Eta mah heureuy. Heureui. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Gawe ukur ngamen dina kendaraan. Poho deui. Ya, selain bisa nyanyi, artis sinetron teh kudu bisa acting. Potetek Nya heueuh. Bisa teu mana acting? Citel, Naon citel teh? panci katel. Ngaliwat gitu. Ya, sok ayeuna caritana urang jadi ieu nya. Naon ngaranna teh? Petugas casting. Ayeuna maneh kurang di casting. Sok. Peserta selanjutnya silahkan Sakri masuk. Wet jebreg depan. Oke, Sakri. Di sini saya akan mengetes kemampuan kamu dalam berakting. Coba berakting. Sedih. Acting bahagia. Acting marah.
Itu mah juga anjing edan itu. Oh, anjing edan. Guys, mau laku jadi artis sinetron itu. Jadilah orang mah. Paling banter ge ieu menang peran ieu. Jadi jurig paling ge. Jurig naon? Eta film kakek cangkul. Urang jadi anak. Jadi cangkulna. Geus urang arek ka udah heula. Oh, rek. Hah? Yuk. Si Agan teh mending ngaremekeun pisan sih ka aing teh. Mau aing tuh bisa acting. Paling bisa actingnya jadi cangkul. Nyahun meureun urang teh mantan atlet parkir. Salah kita parkur. Kudu buktikeun pisan ku urang teh. Gandek wa gawir dia. Yang nak ya gawir. Mana nyari uing 3 brus. 3 brus kana gawir. Mana nyari kana dada. Lu kok ingin nyari. Dulur-dulur. Tong hilapnya di-subscribe, di-like, di komen, jeung di-share. Diantos tur nuhun.